Bukan mau digawe isuk-isuk gitu. Can dibere ngopi teh. Aya gitu digawena. Oh, aya ningan. Sebelan. Masa aya nu mere ngopi can. Sika sebelan gorongan teh hare-hare. Aya naon juragan? Iya, opi euy ngopi. Oh ngopi, asup atuh. Simpen deh heula di kita ka ieu kagok ya lah. Sok simpen deh heula. Digawe ti isuk-isuk karek menang sakitu. Aduh. Kumaha itu barang gawe teh? Ah, da lain kitu digawe dengan kieu goreng ah. Da eta mah bungan juragan atuh wayah kieu geus arek mere ngopi. Kurang ti tadi mere ngopi mah. Aing wayah kieu urang geus tuang geus balik heula ka ieu mah. Karek ngopi mah kieu arek mere ngopi udah teh kira-kira. Hampura aing poho. Ah, digawe lain kitu ah. Haling kan ku dia was. Itu tuh ngopi heula tuh. Kopi itu keburu tiis. Oh, ti tadi juragan atuh. Kita ngopi mah urang mah haraese ah. Ngopi heula meni oge anu naon gawe mah capek ah. Kopi na poho Isuk-isuk i barang gawe karek menang sakieu. Aduh. Sekarang kau ngira anguskeun. Wah, lain pisan gawe teh. Ah. Oh, iya, kuno barang gawe teh, lain kitu. Sebelan. Oh, itu ada barang gawe. Ah. Ini barang gawe kieu. Ah, aduh, saya barang gitu ya. juragan gitu yang masih gawe segala. Bukan nah mun gawe teh nya aduh. Antep nih ngopi ya ya tuh maka dia juragan itu mantap tuh kopi jeung roti mah apalagi juragan ke tepung di beteng teh Sia. Kunaon si juragan itu eta naon teh kekeprokan kitu mengika bunga gitu juragan naon gairah juragan nya saur abi ge naon da mah kitu tah Lain gairah kieu saing kapek-prek tuh. Siap sebelan ah. Ka dieu ah. Tulikeun ah. mantap juragan mantap